Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawi Jaka Keling. Sirawi Jaka Keling. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita tandangna jawara pilih tanding nu ketelah Sirawi Jaka Keling. Lambaran lalakuan kahirupan jawara kakoncara nu tandang makalangan taya karingran, mumpes kejahatan nanjilkeun bebeneran demi katengtreman katingkriman balarea. Sirawi Jaka Keling. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawi Jaka Keling. Pasir nulung kawin taya jalan bisa disorang gunungna ngajegir patiluhur manuk mapalan caang ngaberang. Sirawi Jaka Keling. Naskah Yasana Yat-Er, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pangreka musik Rendika MG, pangjejer gawe Dewi Miranti, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawi Jaka Keling. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Nu duaan deui katingali harita silih teuteup kitu nate bari jeung marsat bedogna sabab leungit sora bueuk kadenge sora ucing anu disada. Jelas sora ucing oge ditungtungan ku sora seuri. Nu duaan beuki waspada magehan cekelan kana gagang bedogna. Jelas Sirawi ge mah. Aduh, Kang Ganjur mau datang ka dieu nya. Lamun seuk aya Kang Ganjur mah, urang moal ngarasa keung teuing nyetang tuna oge meureunna euy. Geun bae. Entong nginget-nginget si Ganjur euy. Nu penting ieu kaayaan kudu disingarepan ku urang. Tenangkeun hate. Urang boga jaminan si Saraswati. Tenang euy. Katingali aya nu datang ngajuring Kang, langsung sebatkeun bedog. Duanana pada musirkeun paneutupna kalabat tempat di mana tadi datangna sora ucing teh ya.
Tapi kayaan jadi sepi jempling, eueuh sorak naon-naon deui, malah eueuh nu kurusak korosak sigana teh. Nu duaan ngajanteng nangtung ngadaguan kaluarna hiji jirim di lebah balik rimbunan. Tapi oleh taya sasaha. Jadol teh. Jadi teu kadenge deui naon-naon euy. Bener kitu si Rawingnya anu datang teh ya. Ulah ribut tetep tenang waspada euy. Sanajan si Rawing, urang teu kudu keeng euy atawa sieun. Si Rawing oge sarua jelema biasa seperti urang. Waspada terus euy. Di lebah tempat anu poe katingali aya anu ngolebat dua batu leutik anu langsung ngarah kana beheung eta dua jalma anu geus sayaga diri marsat bedogna. Kena pisan kana urat beheungna eta dua anggota karaman teh kakara sadar sangeusna batu leutik kena kana urat beheungna, karasa beheung jeung awakna jadi hareuras, malah sekaligus teu bisa nyora. Antukna dua nana tingjaran teng nangtung teu beda ti arca, bedog masih kene dicekelan ku leungeun masing-masing. Anu ngancam Saraswati henteu engeu jeung teu sadar lamun dua baturna geus jadi patung hirup lantaran pangaruh batu leutik anu keuna kana urat beheungna. Anu tangtu be mangrupa tindakan ti jalma anu geus mampu ngawasa ilmu bela diri dina tahapan anu luhung. Corolat, ceuleuh cagade. Di lebah tempat anu poe kaluar hiji jirim nying hareup ka lebah anggota karaman anu keur ngancam ka Saraswati. Tetela si Ganjur geuningan anu datang teh. Awas, waspada, jagaan si Saraswati. Si Rawing geus mimiting ngayakeun tindakan. Ieu batur si laing duaan geus jadi arca hirup deuleu di baledog ku si Rawing. Waspada, ulah nepikeun ka kapalingan euy. Si Ganjur ngareret ka lebah dua anggota karaman anu masih keneh narangtung bari teu usi. Anu keur ngancam ka Saraswati teu wudu ngarasa kaget anu lain di kieuna. Sabab nurutkeun keterangan si Ganjur bieu dua baturna geus jadi korban panarajang si Rawing. Si Ganjur katingali ngawangun pasangan bari sorot panona anu seukeut muter ka sabudeureun eta patempatan. Si Laing, kaluar si Rawing. Henteu kudu make jeung kulit ucing segala rupa sia deuleu, ha? Temongkeun sia diri maneh Rawing. Yeuh dewek si Ganjur. Lawan sia deuleu ku maneh Rawing, kaluar sia. Saraswati rada ngemplong dadana sabab moal samata-mata si Ganjur kitu sikepna. Upama memang kalebah eta petempatan taya jalma anu datang. Sanajan acan nembongkeun jirimna. Kang Rawing, ayeuna mah datang oge geuningan. Nuhun Kang Rawing, nuhun Gusti nu Agung. Mudah-mudahan bae Kang Rawing bisa ngungkulan kaayaan anu lumangsung di petempatan. Nu jelas berat pikeun Kang Rawing dina nyingharepan kakuatan segempat. Nilik dina tahapan pangartina, nah mampu moal kitu Kang Rawing ngungkulan pangartina segempat. Si Ganjur ngulinting bari tetep ngawangun pasangan. Paneutupna terus muter ngawaskeun sabudeureun eta petempatan. Tapi tetela tetep teu katingali aya tanda-tanda bakal aya jirim anu nembongkeun diri. Si Ganjur jadi kesel gancang harita ngagero deui. Rawing, dewek geus nyaho. Si Laing geus aya di sabudeureun ieu petempatan. Kaluar sia maneh Rawing. Lamun si Laing teu kaluar, ngandung harti si Saraswati pamajikan maneh bakal dialas sia nyawana. Ayeuna keneh ku aing bakal ditigasan sia nyawana. Kaluar si Rawing. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Taya nu nembalan panggerona si Ganjur. Si Ganjur terus ngareret ke anggota karaman anu ngancam ke Saraswati terus mere parentah. Geus teu kudu dibere diampun euy. Geus henteu kudu dibere diomer euy. Hayo, laksanakeun ieu parentah. Pencit kuliling tah sapatkeun beung si Saraswati ayeuna keneh. Hayo, laksanakeun. Si Ganjur sorana ditarikeun bangun anu ngahaja. Memang kituna teh ngahaja. Sangkan si Rawing kaluar nembongkeun diri. Jalan, jeung. Aya dua jirim anu harita kaluar di tempat ririmbunan. Si Ganjur mundur ka tukang dua lengkah bari mancuhkeun tangtunganana. Tapi kacida kagetna. Sabab anu datang teh lain si Rawing, tapi si Jobang jeung si Badun.
Si Ganjur katingali kerung 2 halis nameh tepung menang sajongjongan mah tacan cumarita lantaran masih kene tacan kaharti bet si Jobang jeung si Badun geningan anu nembongkeun diri teh. Akhirna si Jobang anu harita mihelaan muka caritaan. Duh, cilaka ya Ganjur. Duh, kumaha atuh ieu teh nya? Nyaan kun teu sangka bakal kieu jadina. Nu matak oge teu nyangka upama bakal kieu jadina. Si Ganjur mureleng panona sabab caritaan si Joban memang tepuguh selang surupna teu kaharti ku manehna. Si Ganjur maju salengkah bari nyarita. Nu bener sia nyarita teh Jobang. Naon nu diomongkeun ku si Laing teh? Coba ngomong anu jelas ya. Aya naon ha? Sarta mana aya da si Mia? Geningan teu bareng jeung si Laing. Si Jobang ngeluk tungkul siga anu sieunneun ku si Ganjur nu memang kawilang jago kepercayaan Ki Jemros. Nu matak eta pisan anu ngajadikeun bingung teh. Ganjur, ari Ki Jemros ayeuna di mana? Ieu beja teh memang kudu katarima ku Ki Jemros. Nah ya naon kitu ha? Coba tenangkeun ka dewek. Eueuh salah na lamun si Laing ayeuna bebeja heula ka dewek. Coba caritakeun aya kajadian naon ha? Si Rawing. Si Rawing naon Jobang? Anu bener sia ngomong teh. Ulang ngadagoan aing ambek deuleu. Coba sia caritakeun. Anu bener sia nyarita teh ha? Naon si Rawing ha? Nya, si Rawing tadi teh anu mawa nyimi terus dibawa ini duka ting ka mana? Ngomong nate cenah bejakeun be ka Ki Jemros. Nyimi bakal dikawin ku si Rawing. Dabongan cenah pamajikan kuring diculik ku Ki Jemros. Kitu tah Ganjur. Saraswati nu memang bisa ngabandungan kana lumangsungna kajadian da puguh jarakna henteu jauh teu wudu ngarasa kaget ngadenge caritaan si Jobang sarupa kitu teh. Bari kerung hatena cumarita. Nah benar gitu Kang Rawi ngalakukan tindakan serupa gitu. Maknya make jeung bawa awewe segala rupa asa teu percaya aing mah. Si Ganjur ngareret kalebah Saraswati ngalenggak seuri bari terus nyarita. Kadenge ku maneh Saraswati ya. Tetela si Rawing salaki maneh kalakah mawa nyimi sedengkeun ngahaja maneh diantepkeun di dieu moal ditulungan. Kitu patut pantes disebut hiji salaki. Benar-benar si Rawing kurang saeunan. Si Ganjur anu keur nying hareupan ka Saraswati sasatna nukangan ka si Jobang jeung si Badun kacida kagetna waktu ngarasa aya sabetan angin tiis nebak kana punukna. Sanajan nya si Ganjur kawilang kepercayaan Ki Jemros tapi di bongohan tur datangna panarajang teh dina waktu anu bareng puguh be kaget anu lain di kieuna sabab teu nyangka upama si Jobang jeung si Badun bakal narajang ngabongohan ti tukangeunana. Sanajan si Ganjur nyobaan nying hareupan eta panarajang tapi teu burung be lebah tonggongna kasabet ku seseukeut bedog. Sanajan teu pati jero tapi tangtu be nyeri jeung peuri. Si Ganjur luncat ka hareup bari sekaligus ngabalikeun awakna ka tukang. Katingali si Jobang jeung si Badun ngabagi diri pada nyareklan bedogna masing-masing. Si Ganjur katut anggota karaman anu keur ngancam ka Saraswati teu wudu ngarasa kaget ku kalakuan jeung tindakan si Jobang katut si Badun dina waktu harita. Si Ganjur muncereng bari terus nyentak. Jobang, Badun, kunaon si Laing teh mabok? Dan sia bener-bener teling sia teh. Teu pupuku maki jeung narajang ngabongohan segala rupa ka dewek sia. Lieur si Laing teh Atau memang si Laing hayang kojor ku leungeun dewek dina waktu euna sia? Si Ganjur memang teu ngarti naon sababna si Jobang jeung si Badun ngalakukeun tindakan sarupa kitu. Si Jobang ngangkat dadana ka hareup, malangkeun bedogna dina luhureun dadana bari terus nyarita. Ganjur, dewek ayeuna di waktuna anu bakal ngabuktikeun ka Ki Jemros. Dewek anu sakuduna jadi pamimpin karaman, lain Ki Jemros. Jadi jelas, setiap anu biluk ka Ki Jemros kudu modar ku ieu bedog sia. Si Ganjur nepikeun ka mundelik panonna di barung jeung Paroman anu beuki ngemuka kaget, malah nyarita jero hatena.
Kunaon isi coba besi ke anu mabok moal kitu edan ngadadak ya cari tanding sikepna bete beda di anu teh eli aing bener-bener teu ngarti mah ya. Si Jobang maju salengkah ka hareup dituturkeun ku si Badun jelas sikepna geus teu ngagambarkeun kadang babaladan. Ayo, saha anu satuju dewek jadi pamimpin Karaman. Ulah coba-coba ngalawan, ha? Upama ngalawan nganu ngarti, bakal ngalayang jiwa dina waktu ayeuna sia. Si Ganjur pugu be ambek aya hayang seuri aya. Sabab memang geus bisa nyaho nepikeun ka mana ajeun tahapan pangartina si Jobang jeung si Badun. Anu jelas jauh aya di sahanapeun ajeun pangartina. Si Ganjur geus teu dirasa peurihna tonggong anu kasabat ku bedo, harita ngalenggak seuri bari neuteub seukeut ka si Jobang jeung si Badun. Si Laing bener-bener ngadadak jadi edan, oi. Ngomong teu beda ti anu weureu gadung sia. Jobang, si Laing teh eling ha? Make jeung wani ngomong kitu patut sia. Lain aing nu bakal modar sia, tapi maneh duaan anu konjor ku leungeun aing dina waktu ayeuna sia. Wani-wani sia nyarita ka mana karep. Hayo sia, maju si Laing duaan koplo. Si Jobang jeung si Badun anu biasa nasok sarieun ku si Ganjur, tapi harita mah katingali bet ngadadak siga anu nguntup pisan si ganate. Si Badun ngangkat bedogna ka luhur bari nyarita. Henteu kudu ngarasa jumago sepeta jadi jago kepercayaan Ki Jemros sia maneh. Dewek mah make kudu sieun ku maneh Ganjur. Urang buktikeun sia sana leuwih jago di antara urang duaan sakoplok. Si Jobang milu nambahan caritaan. Bener Ganjur, si Laing anu sakuduna mah gancang sujud pikeun minta ampun ka dewek sia. Sabab si Laing ayeuna bakal ngarasakeun ye kumaha ampun aya bedog dewek dina waktu ayeuna sia. Pugu be ngadenge caritaan jeung ningali sikep si Jobang katut si Badun saperti kitu. Si Ganjur beki muntab amarahna geus teu loba dicarita langsung ngawangun pasangan dina jurus andelanana. Anggota Karaman anu keur ngancam Saraswati teu wudu ngarasa kaget ku ayana eta kajadian. Muh bingung jeung teu ngarti naon sababna si Jobang jeung si Badun jadi nekat kitu. Eta kajadian ngajadikeun dirina teu panceg dina sikepna. Katalobehan anu ngan sakedeung, tapi pangaruhna memang gede. Sabab meme si Ganjur maju narajang ka si Jobang jeung si Badun, ngadadak awakna ti tukang asa disetrum waktu aya dampaleungeun anu napak kana tongongna. Dituturkeun ku dorongan dina kakuatan tanaga anu rosa, ngajadikeun awakna ti totoronjong ka hareup nubruk ka lebah si Ganjur. Tonjong. Eta anggota Karaman teh nolonjong nubruk awak si Ganjur. Pugu be si Ganjur keur sayaga diri teu beda ditubruk ku banteng. Harita eta anggota Karaman teh jadi ngajengkang ka tukang. Anu saterusna ngabebengkang bari humargung nahan ka nyeri lantaran sakujur awakna karsa nyeri jeung linu lir upama anu disetrum. Si Ganjur kaget gancang ngareret ka lebah Saraswati beuki kaget manehna. Sabab katingali Saraswati dua leungeunna geus bebas teu diborogo deui. Hartina aya anu nulungan ngabebaskeun Saraswati. Setan, sa anu geus nyieun tindakan kurang ajar kieu sia, ha? Coba temungkeun diri Laing sia setan. Sa si Laing anu sabenerna. Hayo sia keluar. Si Ganjur jadi sadar kana kaayaan yen aya jalma sejen disagigireun si Jobang jeung si Badun anu geus robah sikep. Saraswati narik napas panjang. Sabab waktu anu ditunggu-tunggu teh tetela ayeuna datang. Dirina aya anu nulungan bebas tina borogodan dina waktu anu teu lila. Malah Saraswati geus bisa ngaduga yen si Rawing salakina anu geus ngayakeun tinakan. Si Ganjur beuki panasaran sabab masih keneh tacan katingali aya anu nembongkeun diri jalma anu geus ngarubukeun anggota Karaman anu ngancam ka Saraswati bari sekaligus ngabebaskeun Saraswati. Setan alas ya, bener-bener hayang nyaho kana ngamukna si Ganjur. Coba si Laing keluar sia, nemongkeun diri sia setan. Montong make jeung kudu susulumputan sia, keluar sia. Kalaka si Jobang anu harita nembalan.
Kalakuan si laing siga anu mabok jeung gadung Ganyur. Dewek ti tadi geus sayagan diri pikeun adu hareupan jeung ilaing. Ieu kalau kanangtang-nangtang kajirim anu teu katingali. Teu eling si laing deh, ha? Si Ganjur gancang ngabalikeun awakna ka tukang. Sorot panona jadi buringas galak teu beda ti maung anu hayang ngarkep mangsana. Coba, aing ngarti. Si laing duaan dibarengan ku hiji jalma anu ayeuna jadi tanggalan si laing sia. Hade, si gana bae. Si laing anu kudu leuwih teu heula kojor ku leungeun aing sia. Rasakeun ye habat ya. Si Ganjur anu geus muncak amarahna langsung harita narajang kalebah si Jobang anu harita dibantu ku si Badun milunying hareupan si Ganjur. Tata gerak anu dilakukan ku si Ganjur memang hebat kacida. Lain baik mibanda kecepatan anu meh teu bisa diimbangan lawan, tapi leuwih na teh eta ngadatangkeun tebaran angin tenggelan anu kuat kana kulit lawan. Ayo lawan. Si Jobang jeung si Badun oge ngarti sanajan si Ganjur lemor, tapi manehna geus nyaho nepikeun ka mana ajen tahapan pangarti lawan. Nu memang tahapan pangartina disaluhureun maranehna duaan. Jobang jeung si Badun ngulinkeun bedogna kawilang ulin bedog anu teu bisa dianggap enteng. Tapi si Ganjur bener-bener hayang buru-buru ngarengsekeun urusanana. Sabab di antara ting kolepat jeung ting gurilapna sinar bedog lawan, si Ganjur mampu ngalakukeun gerakan ngabagi gempuran kana leungeun lawan, ngajadikeun dua bedog anu aya dina cekelan leungeun masing-masing pada ngaceleng cukup jauh. Meh bareng si Badun jeung si Jobang pada ngagero kaget jeung nyeri bari ting daligdeug mundur ka tukang. Tulang leungeun katuhuna karasa asarek potong. Duta Suara Karawang Si Ganjur seuri semunya ngereng. 103,2 Anu kieu pancet sia coba-coba pikeun gaduh jiwa jeung aing ha. Ayeuna keneh sia modar ku leungeun aing goblok. Si laing bener-bener geus bosan hirup sia gonyong. Rasakeun sia ye, kumaha rasana sirah bencar petenggelan aing sia. Ha ya. Si Ganjur boga kayakinan dina hatena sakali deui maju narajang geus tangtu dua lawana bakal ngalayang jiwana. Tapi eta kahayang teh kakara implengan. Sabab meme si Ganjur ngalaksanakeun tindakanana. Kadenge ti tukangeunana aya nu nyarita malah bari semu anu ditembangkeun sagala rupa. Pupur awuk di kelapaan. Di kelapaan ganyur belagu jeung teu uyahan. Ka mana ngaitkeun bujur geningan sakieu poek medemna. Kumaha mirit si Ganjur sakitu torek kucemna. Eureun heula nyur eureun heula ih lain hayang tanggih jeung kuring ye. Ieu ya kuring mah ye. Si Ganjur teu sirikna ngagurubug ngadenge eta sora teh, langsung harita ngabalikeun awakna ka tukang. Bre, katingali aya lalaki anu ngajanteng nangtung digigireun Saraswati anu geus bebas. Si Ganjur musirkeun paneuteup ka eta jirim, hatena geus bisa negu saha sabenerna eta jelema. Langsung si Ganjur harita nyarita, Aing nyaho si laing anu ngaran Sirawinya maju karep Sirawing. Dewek mah make kudu sieun pikeun anu hareupan jeung si laing sia. memang bener si Rawing anu harita ngajanteng digigireun Saraswati.
Si Rawing henteu langsung nyarita kasih Ganjur, tapi kalahkah ngareret ka Saraswati bari nyarita. Iya si Ganjur. Nah, si Ganjur ieu nya. Tapi harita henteu dinaon-naon Saraswati. Bisi we dicolek. Saraswati netep antep ka salakina, sanajan percaya yen salakina nyangking pangarti anu lain handap-handap pangartina. Tapi ari salempang mah teu waleh aya. Ngingetkeun Ki Jemros alias Gempar dina waktu ayeuna memang susah ngukurna tahapan ajen pangartina. Ada waspada Kang Rawing. Urang aya di kandang macan Kang. Anu lain bae jumlahna anu teu saimbang Kang. Tapi leuwih ngati eta, si Gempar dina waktu ayeuna pangartina bener-bener susah diukurna Kang. Tenang Saraswati, tenang. Nu penting keur urang duaan mah nyaeta ayeuna bisa tepung deui hartina papanggih. Jadi akang teh moal tulus ye ngawin Nyimiah. Tadi Saraswati meuni geus kagetnya ngadenge caritaan si Jobang anu nyebutkeun majarkeun akang rek ngawin Nyimiah. Ningali sikap ejeng caritaan si Rawing bangun anu teu malire ka dirina, puguh be si Ganjur jadi beuki kahudang amarahna. Eukeur mah memang geus ambek ti tadi keneh, ayeuna ningali si Rawing sarupa kitu. Joralat, cilung. Si Ganjur ngajoralat luncat ka hareup pancuh teu jauh ti si Rawing. Rawing, mun teu nganggap enteng sia ka aing deuleu. Sapeda kungsi menang julukan jago tanpa tandingan sia deuleu. Pikeun aing ye si Ganjur. Moal make kudu siara bisa deuleu ku si laing. Malah geus dila hate aing panasaran hayang nyaho nepikeun ka mana ajen pangarti si laing si Rawing. Si Ganjur nyaritana teu sirikna burial buncelik bakat ku ambek. Si Rawing nyerenge seuri. Tetep tenang sikepna, mangrupa kebiasaan anu geus ngabaku dina dirina satiap nying hareupan kaayaan kumaha bae oge. Si Ganjur ngamek. Bendu bendu meureunnan ieu teh nya, bendu. Ganjur, ari kuring mah moal maksa gelut kanu eukeur nyeri bujur, bisi eta sirah jadi buncunul. Itu si Ganjur bibirna meninyuh nyur bersiga anu ancur. Ngeunah euy rujak cingur nyalurnya. Si Ganjur nepikeun ka ngahegak, sedengkeun Saraswati gancang harita nyingkir ka gigir sabab ngarti patelakna antara si Rawing anu jadi salakina ngalawan si Ganjur geus moal bisa dihalangan deui. Setan sia, bener-bener teu sabar si lain hayang buru-buru kojor ku leugeun aing goblok sia. Kada sia setan hapyak ya. Si Ganjur langsung maju narajang ka si Rawing. Lantaran ngarti si Rawing lain lawan atah-atah, harita si Ganjur metakeun gerakan ejeng jurus ampuhna ngalawan harapan ngarubuhkeun anu jadi musuhna. Tapi tangtu be si Rawing teu bodoh. Sapanjang lamaran kahirupan anak teu boleh dieusi ku pangalaman tarung, patelak ejeng ngadu pangarti. Malahan sakabeh jago anu geus tepi kana puncakna pangarti nu aya di Tatar Sunda kungsi ngarandapan patelak ejeng dirina. Si Rawing anu geus tepi kana tahapan puncak elmuna untuk kudu ngarasa hese bangsa nying hareupan panarajang lawan, malah lain ngan ukur nyingkahan tapi sekaligus nakis panarajang lawan antukna bantrokan dua kekuatan geus teu bisa disingkahan deui. Cari deui. Duta suara Karawang 103,3. Embong si Ganjur mundur ka tukang aya kana opat lengkahna bari muringis nahan ka nyeri
tulang leungeunna karasa asa linu ejeng komper. Sedengkeun si Rawing katingali henteu gedag bulu salambar tetep pancuh dina tangtunganana. Kumaha genyur masih kene hayang nyuh eta cumur atau masih kene hayang cuhcur genyur. Sok urang teruskeun deui ieu tarung nepikeun ka tumpur. Si Rawing eueuh tanda-tanda anu berat dina nying hareupan nu jadi lawan. Si Ganjur bener-bener kaget anu lain di kieuna. Sabab memang teu nyangka lamun si Rawing mibanda kakuatan anu teu bisa diimbangan ku tanaga lapisanana. Tapi kitu nate begitu mubuh rasa penasaran dina hatena si Ganjur. Dan paingan cek beja nu ngaran si Rawing memang lain jago sambarangan, tapi betasa piraku lamun diri aing nepikeun ka kudu eleh jajaten ku si Rawing. Kapaksa lamun kayak kieu mah diri aing kudu ngagunakeun nanggala ieu mah ye. Si Ganjur nyabut pakarang andelanana dina cangkeng kencana anu disebut nanggala. Ari nanggala teu beda ti tumbak, panjangna sasiku meureunnan ngan dicekelna di tengah-tengah. Tungtungna dua nana marencos seukeut sarua jeung seseukeut tumbak. Si Ganjur memang ahlina dina uli nanggala. Kawilang geus teu kabilang jago-jago anu jadi pacundang. Pangalaman munggaran anu karandapan kakara waktu patelak jeung Ki Jemros atawa Gempar dirina make kasoran. Si Ganjur geus nyekelan nanggala ku leungeun katuhuna. Sorot panonna beuki semuhurung neuteup ka si Rawing. Sareretan si Rawing nu memang geus dibejaan ku Ki Jobang jeung si Badun, saha sabenerna si Ganjur geus bisa nyaho kana pakarang andelan lawan anu geus sayaga dina cekelanana. Si Ganjur rek ngagunakeun nanggala oi. Jadi inget ka Baladewa ya ari ningali nanggala teh genyur. Bisa eta teh makena tawah henteu oi, bisa henteu. Tadi yo teu bisa makena. bah aya teu bisa makena mah oi. Rawing, urang ngadu jiwa sia deuleu dina peuting ieu jeung aing goblok. Atawa maneh nu bakal ngalayang jiwa di pertempatan sia. Bikin diri aing teu panasaran sanajan modar sabab geus izin jajakeun jeung nu ngaran si Rawing. Hayo sia maju sedan, maju sia. Si Jobang jeung si Badun sanggeusna nyarokot bedogna anu tadi ngaceleng katingali harita ngadareukeutan ka Lebah Saraswati. Dua jirim katingali adu hareupan. Saraswati jeung si Jobang katut si Badun pada musirkeun paneuteupna kana lumangsungna eta kajadian di mana dua jago bakal narokeun jiwa ragana pikeun nangtukeun saha anu bakal rubuh di eta patempatan. Hampura Nyi Mas, kula tadi henteu buru-buru nulungan. Lantaran memang geus meunang ngatur Jang Rawing. Kitu tah Nyi Mas. Mudah-mudahan we segala rupa pamaksudan bakal laksana Nyi Mas. Sabab dina peuting ieu ye. Teteh lah geuningan selera Nyi Mas teh tos bebas Nyi Mas. Saraswati ngareret ka si Jobang anu nyarita. Sanajan ngan ukur singget, tapi tadi geus dicaritakeun ku si Rawing anu jadi salakina. Ngeunaan ieu dua jalma anu tetela geus bilu ka si Rawing. Itu kudu jadi pikiran Kang Jobang, Kang Badun. Malah kawilang waktu anu merenah pisan ya. Ku ayeuna Kang Rawing datang dina mangsana. Abdi meh peungeus pangarepan. Ngan tetep abdi sorangan salempang Kang. Sabab si Gempar tak cantang tu bisa diimbangan pangartina. Tenang nih Mas, Jang Rawing pasti bisa ngungkulan lah karena kayaan. Kula percaya karena kemampuan dirina. Ayeuna si Ganjur tuh, nu memang kudu leuwih tih lah dilumpuhkeun mah Nyi Mas. Tiluanana musirkeun paneuteup ka hareup. Di mana anu tarung ijen jajaten geus dimimitian deui, masing-masing pada metakeun keampuhan bela diri anu kacangkingna. Samberan angin panarajang nanggala nu aya dina leungeun si Ganjur, matak linu kadengena.
nembus kana kulit ejeng daging. Lamun seuk lain si Rawing anu jadi lawana, tinangtu bakal gede pangaruhna. Si Ganjur terus nakar jurus-jurus ampuhna, nanggala dina leungeunna ngarah kana sakujur badan lawan dina kecepetan anu memang teu bisa katuturkeun ku mata jago biasa. Ngan porokaya sanajan si Ganjur nakar tanaga ejeng pangabisana, nu jadi lawana mangrupa jago anu geus heureuseubeuk ku pangalaman. Geus teu kahitung sababaraha puluh kali ngarandapan patelak ngadu tanaga. Si Rawing anu geus nyangking ilmu pancan tunggal mibanda kecepatan gerak anu leuwih punjul batan kecepatan gerak anu jadi lawan. Ngajadikeun panarajang si Ganjur susah pikeun keuna kana sasaran. Si Ganjur beki muntah panas hatena di barung ejeng panasaran anu lain di kieuna. Sabab geus dikuras tanaga ejeng kamampuhanana, tapi tacan aya tanda-tanda panarajangna keuna kana sasaran. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Jaka Keling. Pasir nolong kawin, taya jalan bisa disorang, gunungna ngajegir tepat tilur, manuk mapan caana berang. Dina tekad makalangan, tumpes segala durjana, horeng jawara sajati, katentreman harita ngadadak ayah. Si Rawing Jaka Keling. Naskah Yasana Yat R, Panutur Catur Mang Inoy, Pangreka Sora Dery Sanjaya, Pangreka Musik Rendika MG, Pangjejer Gawe Dewi Miranti, Produser Ajang Gita Noviana, Produksi RMG Record. Langit mimiti kibar caangna, taya mega nahalangan, gumulung rasa kabunga, rasa hari wantas ilang, dagelingan jago nu taya tandingan, asihna kasama nanjur ngaran si Rawing harita. Para kanca sadaya, wilujeng kantun.